Pak suami lagi nyuci dulu kuda besi punya si bujang. Abdi mah bade masak masak ita goreng bala-bala kumbah heula sayuran nanya bala-bala teh campuran aya sawi bodas aya naon na kulkas kurat keureut adonan biasa ieu masuk make muncang da be garing renyah teh anu ngeunah heueuh. Tah ieu urang goreng ayeuna nyieun bumbu ngaleumpehan daging hayam. Ieu nu bocil beusi hayang goreng hayam tah dileumpehan pakean salam. Ieu masuk nguleg koneng jahe kitu bumbu nama bawang beureum bawang bodas uyah kitu penyedap rasa. Tah ieu dileumpehan setengah mateng ke tinggal ngagoreng geunah. Bari ngulub cengek tomat rek nyieun sambal tomat tah ieu bonteng teh menila leutik ieu bonteng karak bisa nyebut emak sugan teuing anakna teuing emana eueuh sugan menila leutik ieu bonteng teh aramis teh ning naon teh salegar pres. Tah ieu bari ngombah kangkung arek ngoseng kangkung arek dioseng-oseng bawang cabe nama keuretan tah ieu bumbuna tuh geus digoreng kongsreng tah cabe da budak nu leutik resepeun ka oseng kangkung lamun lada teuing moal ngadahar. Bawang bodas bawang beureum keuretan kitu arek ditambahan tarasi gae ngeunah lebih sedap teh ning. Tah ieu oseng-oseng setengah mateng ulah asak teuing ulah bieu teuing ngeunah pan nya arek ditambahan tomat gae tambahan asem gae. Tah ieu nyieun sambal uleg heula kieu tuh sambal tomat make gula bodas saeutik mah make sasa sing karasa uyahna kitunya. Tah ieu ngagoreng hayam urang goreng hayam heula. Tah ieu teh 20.000-eun meuli hayam teh tuh rarasepeunana paha atas jeung paha bawah jeung upin ipin rarasepeun dadana budak teh. Tah ieu geus asak ayeuna marek nyarap heula tuh bala-bala bonteng oseng kangkung hayam sambal lauk asinna ieu teu meuli aya sih dina kulkas ngan sanggeuk ngagorengna geus ieu nu aya. Lapar manten nu puguh mah puguh meuli pak-pikpek ai isuk teh tapi leuheung aya bapak nama aya suami teh aya nu mantuan nyeuseuh aya nu mantuan moe uing mah tinggal masak